Aduh, bener rajin, CS. Mohon. Ayo tos da istri mah kumaha da kieu deui pada melana oge gini. Bari ka mana Ci Mimin? Iya, balik ke bumi Pak RT. Cik, apal teu gosip di kampung urang ayeuna? Gosip naon, Ce? Loba maling. Kamari sendal abi leungit. Tah di dieu pisan di hareupeun bumi pisan. Tambah jabager aya tamu Cimano. Sendal Cimano ge sarua dipaok. Pan Mimin ita rekatan Pak RT ngalaporkeun sarua sendal Mimin leungit ai esi. Sarua kapalingan Ci Mimin ge. Marukan kumaha jago menang nganyuk. Ih, ini sendal teh. Nyeri hate. Ayo atuh hari kitu mah urang katan Pak RT babarengan nya. Ayo. Iya. Dus, sama aja gitu. Pan urang mah tugas ku urang beli ka itu ka dieu pan urang teh nagihan. Ayeuna urang lagi ka Cendeng sugan parang aya. Ieu ah. Sampurasun, Ceneneng. Sampurasun. Sagering aya. Oh iya, Pak Kadus, Ceneneng. Oh, nuju naon, nuju kaprak-kaprak gitu ah. Awe nuju bersih di bumi mah geuningan Ceneneng mah. Menawi teh nuju di bumi, aku belum Teu dipangkan nuju ieu dapur, beres dapur. Bere naon Pak Kadus? biasa Ceneneng. Iya bade biasa we nagihan kurang-kuring karesan ieu ngalangkung ka ieu titik ka payeuneun bumi Ceneneng. Mun dipanggil ka Ceneneng. Oh gitu, bade nagihan naon Pak Kadus? Nah, pajak eta, pajak bumi. Pajak bumi. Karesan Ceneneng ditinggal teh dacan. Dacan kahilapkeun paninten Pak Nya kitu Kadus. teh ya. Sabaran Ceneneng ka Pak Kadus? Keke, urang tinggal heula di Tinggal mana. heula. Bisa nyenak sapu dinya. Ini ada kumaha tuh. Sakedik Ceneneng. Mung 125 nih ya, 125. Mohon. Satahun atau teh Pak Kadus? 17 tahun. 17 tahun. Nya setahun Neng. Oh, manawi teh geus Pak Kadus 17 tahun. Abi mah 2 hiji kurang. Sakedap atunya Pak Kadus nyana kelar artosna ka pangkat. Oh, mohon mangga Artosna atuh. sakedap Pak Kadus. Senang, sebut ide ini. Gimana? Sebut ide ini senang. Oh, atuh. Dewek saya teh jadi salah itu. Nah, Dewek, hah? dewek, Ini siapa? Naon? dewek. Oh, dewek. Banyak teh dewek. Di mana? Wah, segitu sih teh. Meureun teh di kitu mah. Ceneneng mah sakitu Pak Kadus pantes. Mau abang. Nabi ngatasan Pak Kadus. Kata nabi kokore heula di pangker. Iya Pak Kadus 125 terus eta deui. 125. Eta deui Pak Kadus. Mohon pisan Ceneneng. Terima kasih, thank you. Terima kasih, Ceneneng, gatur nuhun. Ada sokat biasa santonan yang Udah gitu, Ceneneng ai turunan Sinen. Oh, mohon. Ternyata hitungan abi jadi turunan Sinen. Nuhun kata abi kan di Pak Kadus mau apa lah? atuh pan caroge nuju aya teh aya. Karesan. Apana Anda ceneneng mah? Oh, mana? Siap kenal wae. Karesan kojina kajana kumurang kali, jalan pangkan memanggal bibir kali. Tong Ceneneng da deui tas trasan ieu seur Oh bijengeun. gitu. Ibu pagitanya seur tagihkeun ka Ceneneng. Ceneneng. Ngalicina jalan gitu kan Ceneneng. lagian. Dikatun heula tuh Ceneneng. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Kadus, hati-hati di jalanan. Baca Ceneneng. Lain ki urang mah ki eta Ceneneng nya. Kumaha tuh? Kayang teh ditah ka imah teh tadi barang jong me ieu mah teh bolak-balik ngajak ka imah. Ni asa seueur nya ki ya. Teu bae lah ya. Gut, kemana Gut? Weh. Dang, biasa neangan pencairan si duit bareng. Si lain karena naon di dia? Rek naon kasih bareng Gut? Jauh-jauh ke Ciberem masih lain. Dengekeun. Dewek rek neangan si duit bareng. Astagfirullah, Gut.
Ngadon astagfirullah, amin gitu. Astagfirullah jauh-jauh. Kala. Si lain ningali si kontet teu. Naon anak? Si lain ningali si kontet teu. Oh, tadi gitu atuh ngomong jadi pugu. Aya naon kitu, Gun? Biasa piduiteun. Aduh, piributeun. Astagfirullah. Lain piributeun, Dang. Asa bagi ngaco si lain mah. Piduiteun. Lieur kana sirahna ge. Ngadon kana piributeun naon asa. Lieur Si Ogut mah Hanas kurang tulungan kalah kainit gerak bisa jadi ribut beli susu lah. Min, kebenaran panggil jeung Pak Kadus di dieu. Pak Kadus, kumaha ieu kampung teh kalau kita aman kieu? Teu aman, astagfirullahaladzim. Teu aman kumaha ari Eci Mimin. Jadi kieu Pak Kadus, sendal Mimin, sendal isi teh laleungitan. Ku maling. Jeung eta kuduh teu kira-kira malingnya. Sendalna dikerid kabeh Pak Kadus. Teu sabelah-sabelah. Henteu kabeh nu goreng nu alus kabeh arareueuh. Astagfirullahaladzim. Ieu deui hansip teh ka mana karep wae gawe teh naon wae mana atuh taki? Nyaho. Teu nyaho naon? Nyaho naon? Teu nyaho kumaha ieu maneh? Nyaho. Naon? Nyaho naon? Newek kala dewek. Nyaho. Hah? Nyaho. Oh dewek mah teh nyaho cenah. Maklum meureunana ai hansip ka itu ka dieu manehnya. Nyawa Oh jadi teh apa meureunana? Astagfirullahaladzim tak ieu ieu. Aduh, sendal. Kumaha tuh Pak Kadus? Ari geus kieu. Kek kanan ceu ulah waka pararaniknya ieu. Pak Kadus rekangan solusi naon teh? Solusi. Kumaha carana sangkan eta bangsat beunang supaya lemur urang aman tentrem kitu. Kieu we nama ki. Urang neangan kumaha carana supaya aman ulah loba bangsat. Kerahkeun para pemuda kumaneh. Itu ka dieu lin hiap. Siap. Hah? Siap. Oh siap, cenah siap. Heeh, Kudi derek teu tenang. hansip kudu pencet ae irungna. Cece ieu mah. Boro tadi nate Pak Kadus erekatan Pak RT gitu rek laporan oge, da atuh ngarasakeun warganya. Nya atuh. Jaba kabeh sendalna. Lain teh Mimin saha? gampang nama lain kitu Pak Kadusnya keur macan lunas eta teh. Rek tenang kumaha atuh Pak Kadus, saya sih bajabari eta sendal teh sendal anyar keur engke ngedet jeung Bebeb Ahmad. Tenang ece. Ayeuna Pak Kadus rek pamit rek berangkat ke itu. Rek ngamankeun jeung hansip kumaha carana supaya eta bangsat beunang. Urang kerahkeun cipnya para pemuda supaya aman eueuh maling senal deui maling itu ini di di kantun heula atuh nya Pak Kadus sareng hansip bade ka itu heula mempersiapkeun barudak-barudak ah. Mangga atuh Pak Kadus hatur nuhun. Halo Bebeb. Akang Dayat. Oh, akhirnya ketemu juga sama Bebeb Neneng. Mau kemana? Alis balik kemana? Biasa, caranya mah ulih nagihan Kang Dayat. Mohon. Kang Dayat balik kemana? Atuh, Kang Dayat terus kaset dia mah terus pasti bade ka bumi Bebeb Neneng. Kan di hati Dayat cuma ada Bebeb Neneng seorang. Wah. Momen alus ieu mah euy. Ngaluaskeun. Dang. Ieu momen alus, Dang. Piduhiteun, Dang. Naon anak? Lain naonana, tingali ku si lain. Si Dayat nyium leungeunna Ceneneng. Ieu kan lain muhrim. Tandana duit beureum teh geus aya dina panon. Wah, halus kayak nih panon Lain panon si lain anu butut si teh. Itu momen alus piduhiteun. Aing liur. makana keramas ameh ieu ameh otet gitu tah. Lain masalah keramas lieur ku si lain aing mah. Ayo buru. Ayo buru. Nah naonan ieu barang-barang kieu make jeung cium-cium leungeun sagala. Aya bahan dilaporkeun ka warga kieu mah. Naon akang make jeung lapor-laporan gitu dan neneng mah teu naon jeung Kang Dayat. Teu naon kumaha katingali ku dewek duaan
cium leungeun celepot-celepot can muhrim. Ah, henteu nya Kang Dayat. Geus ini geus ini tengah ganggu. Aduh. Bisa Make jeung teu ngaganggu. Aduh. Bahaya ieu aya bani laporkeun ieu mah. Da teu nanaonnya Kang Dayat teh tadi oge ini ih ngan sesalamannya patepangnya Kang Dayat. Neneng win lagiannya Kang Dayat. Mending udah lapurkeun mending ge. Laporkeun di mana-mana oge. Lajeun ngomong telat atuh. Apaan kitu biar cek dewek oge. Ieu doan orang laporkeun bahaya can muhrim. Ah. dewek ngerti kahayang didinya gut dan pasti lamun ieu dirinya pasti bakal indit. Pasti si duit berem jadi ketidinya. Pasti akan gitu. Tina dilaporkeun ku aya duit beureum mah jadi dilaporkeun. Bener teh, Dang? Bener bisa. Cepeng, Dang. Ah, kan duit mah yang wae. Ai kitu mah tuh ceneneng. Dayat. Kantun heula nya. Tapi aman Kang Ogut. Aman. Aman. Kamu baju biak keluarga Kamu jadi keluarga. Wah, selama aya si duit beureum mah. Bener teh, Dang? Bener bisa. Kang Dang. Sampurasun. Dang. Oke lah. Ayo si Laik dia duit naon eta teh duit berapa teh? Si lain itu teh apa abi teu nyimak dieu. Mayar hutang. Tanya teh boga hutang cenene. Si Ini gehe. bagi dua tuh duitna. Aing. Heuh, biur ah. Sapertos Kang Ahmad ya. Bener Cek, eta mah Kang Ahmad. Cie, kedua aja anu diidam-idamkan ya. Ayo tuh. Kang Ahmad, bade ka mana? Cek Esi, Cek Mimin, biasa we ceu bade ka saung karindi. Mohon kaleresan Kang pendak di dieu nya. Nah, kumaha gitu ceu? Ahmad, kampung orang teh na teh teu aman. Seueur maling, kamari sendal Mimin sareng Esi kapalingannya. Maling. Kek. Nah, iraha kapalinganana ceu? Abi mah kamari Kang, bari sendal enggal keneh, ya baca nunas menang nganjuk eta teh. Leungit coba rek kumaha nya, itu kecil. Ayo tipayunnya, bilih ngaganggu. Ah, Cimimin, kan bade sareng. Ahmad, Maka tuh ceu abdi ge moal tiasa salami, margi marong kali tos karantosan di saung. Assalamualaikum. Kang Ahmad ka mana deh jeung pipilueun? Aing mah Ayo Wati ti mana wae ditetean ke Mama teh. Eta si Payun. Ih Wati leungit cenah tinggal ieu Mama nginjem nu batu lari Wati ka mana wae mata ngalieureun Wati mah ditetengan ti tadi teh. Alan bisa. Heuh bisa kumaha tuh da nih kumaha nya ieu teh tinggal senang nu batu tak kupluk kieu. Nu Wati ge leungit sarua. Ah, kumaha atuh bae mah menang balik kamari. Kumaha tuh nya. Ka mana ieu laporan? Mama teh kayak rela sakedeung nya. Mama teh ka imah lah aman kana di imah nya. Cemano, kadang-kadang nih cigan udah ka diskotik gitu. Nih gaya pisan cemano. Ih, bener nih curin pikit tuh eta soca di hordengan cemano. Bade ka mana ya cemano atuh? Ajek ini mah. Kan mana teh ya mau nemuin Bebeb Dayat kan supaya cantik gitu loh. Astagfirullahaladzim, Bebeb Dayat. Cimas bade ka mana atuh? Cek Imas teh ka payun itu dek milarian Pak RT, bade laporan. Laporan naon? Iya, senal Imas dalungitan tuh ah ge nginjem do batur. Har, ari kitu mah atuh sami meureunana jeung Cemano Ge sami. Sami. Astagfirullahaladzim. Ical senal sami. Ha kan atuh hayu urang ka itu urang laporan. Hayu urang bareng-bareng anu Siap, laporannya siap, duan hayu siap, ah. siap. Urang ieu laporan we ayeuna mah. Urang bereskeun. Siap. Aya naon eta? Jas
Dasar laki boya buntung sia daya kapok-kapok. Eta naon jeung ceneneng? Kamari jeung urang. Ayeuna jeung ceneneng. Naon maksud ieu? Sakampung diacak awewe ku si Dayat ya. Naon ieu teh, Ceu? Kieu Ceu, saya udah ngajelaskeun nya ieu ka jelema ieu asa Ceu terangi jelema ieu. Kamari bobogohan jeung Imasnya. Terus kapangi jeung Siwati ieu jelema ieu teh kadapeteng jeung anak Ece. Jeung anak Ece budak ABG dipletekeun ku si ieu ku si Dayat. Akang mah ngomong rek satia ka neneng. Geningan nyatana akang mah setiap tikungan ada lain satia, akang mah tega. Geus lah Jug Kang Dayat. Ini sia ka ditu, ini sia ka ditu. Kang Dayat bebek, I love you. Mano kan cinta banget sampai kan nendang pisan. Ayo, Mano masih sayang, masih cinta. I love you full. Kang Dayat, bebek, bebek. Puas ya. Boleh Citarum sia puas ya Dayat. Si Dayat, lebok si Dayat. Puas ya Dayat dasar bayi Citarum ya. Tuh, ari Ece rek ka mana ayeuna terus lajeng rek ka mana? Heeh nya eta puguhan ceneneng ieu teh Ece teh ada laporan. Laporan naon? Oh iya sendal Ece leungit. Leungit sendal? Emang teh leungit harga diri. Ah, si Ece wong aya calana mah atuh, Cuk. Siga teuing, Ece harga diri leungit dilaporkeun ka RT. Di lembur urang teh geus loba bangsa, Cek. Loba pisan, Cek. Tetangga loba nu kaleungitan sendal. Jaba cenah nang bumi sok nyari rawae kumaha nya pami aya bangsat ka bumi ah kareueungnya jaba preman teh geuningan ngariweuhkeun di lembur urang teh nya loba bangsat. Ah beki teh betah we di lembur teh Ece mah. Nya eta kitu, Cek. Kala ari Ece bade kredit deui. Ah moal wakace na mengemutan anu ieu heula we lah bade laporan urang teh nya. Ece ka bumi we. Ka bumi nya. Ka bumi oh narusan di barang. Yang mah atuh kitu sok mangga lajeng, Cek. Mangga nya Cek nya di kantornya. Kunaon mana aja ulang-ulang gitu. Nyeta si diker baringung ya teh dan. Preman-preman nu aya di kampung. Beki dia teh sabeuki ngaralunjak. Preman nu teh heula ngagebugan di dinya aja. Eta pisan. Eta we nu tiluan. Tuman atuh. Capek jajang. Unggal kampung di mana-mana. Unggal tempat teu boleh diganggu ku para preman eta. Ngomong-ngomong si Kang Ahmad ka mana ya? Duka tadi mah aya itu niup seuneu, tapi duka ka mana aya nama aja Kang Ahmad teh? Ka mana Kang Ahmad? Sampurasun. Rampes. Tuh geuning. Kang. Salam Kang. Darama. Nama apa? Alah. Aya naon ye? Ngarariungkeun juga baras naon ye? Ja. Nah, biasa we Kang. Baringung jajang. Nah, bingung ku naon deui, Ja? Nyata aya sanes naon deui Kang. Anu ngacaukeun di kampung di kampung Cikona. Si para preman. Anu tiluan eta. Oh. Masalah preman. Nyeta ayeuna teh ku akange keur diwarah. Malahan mah kamari nu tiluan eta teh ka akang ge semua aya nangtang. Manehna teh rek ngawarah ka akang cenah. Tapi nya ari ngaran-ngaran urang ditangtang memeureunana moal anu nya ka dirina lintang ti dirina ku akang insyaallah baris di lawana. Keun mudah-mudahan ku jalan eta atuh minimal jiga maraneh kieu. Jadi pemuda teh boga pangabisa ngamajukeun budaya Sunda seperti kieu regreg meureun ka urangna. Kitu tah. Nyata kitu Kang, abdi ge hayang teh kitu gitu. Jadi si preman eta teh aya kegiatan lah positif gitu ulah. Keun. Keun we eta mangke meureun urusan akang, da sidik meureun akang geus diondang ku maranehna. Arek geus ditangtang ku maranehna nya urang warah we ayeuna mah.
Jaja bisa rek milu heug. Moal milu ajeun. Da ieu mah urusan akang ayeuna mah. Geus lain urusan Jaja deui. Hari abdi mah Kang nyata sidik. Ieu sampean Kang ngapikeun Kang. Eta ja lemahna Jaja teh. Ku akang geus dibejaan sabaraha kali ulah ka jurung ku nafsu. Nanaon ge ku nafsu mah eleh. Geus eleh urang teh heula. Nya ge urang jago, nya ge urang naon tah pancek akang ge. Jelema anu jago mah anu bisa ngalawan hawa nafsu sorangan. Eta anu berat. Tapi kek ya akang ngaraos reueus ye kanu tiluan ieu ye. Terus kumaha? Nya ayeuna di zaman milenial kieu mararane masih kene daek majukeun nu ngaran seni tradisi karinding. Jeung ieu nya Cilempung. Heeh. Di Cikonang ieu nya. Oh, bagja deus. Tah maneh ja. Ulangan saukur bisa pencahu. Bisa kan nu kieu diajar. Ngamumulai budaya sorangan, ulah ngamumulai budaya deungeun. Meunang eta oge nyaho mah. Ngan budaya sorangan ulah kaluli-luli omat. Ieu nu penting mah. Cek paribasana jati kasilih ku Junti, leungit ciri tinggal cara teh. Leres Kang. Tadi akang tika jauhan ka angin-angin sora ieu karinding. Duh kamuring kakak di akang ieu. Duh bang. Heuh wayahna taruluykeun ku budak ngora zaman ayeuna. Bising ke teu kaalaman ku barudak zaman kahareupna wayahna kudu dikembangkeun ieu tradisi. Halus pisan ya. Gitu atuh nya. Dikarantun sadana. Mangga. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kemarahan si Karman jeung si Gareng teh. Wayah kieu tuh ka dieu ya. Hei! Siap. Si bos juga geus kana goan ieu. Sigana mah ngelaikeun fisik poli heula ieu. Fisik naon eta? Wih. Nanaonan ai si laing kahed Karman. Reng, Gareng. Si lain gara-garana. Maaf atuh. Maaf bos. Bos. Wah, ampun bos. Tuh tadi teh latihan poli. Suganda teh aya bos. Disangka aing gawang naon si laing. Aduh. Lapang bola. Goblok pisan. Carita nama latihan si kahed teh tah. Pan baheula ambisi. Poli pan baheula mah wah baheula mah begitu pun. Duh. Naon juara. Karena gedeg. Karena gedeg. Ai si lain. Dinas setik teh. Pengen kanu hulu ieu. Aduh. Wah, bos. Abi pasti ampun bos nage 3 kali ge. Ampun bos, ampun bos. Nari ayeuna teh ampun gitu. Ampun bos. Di benu wae. Cik eta naon maneh geus aya persiapan eta keur ngelawan si Ahmad teh kumaha? Wah, geus bos kamari tah. Geus nang jalan cai tingali. Wah, gerdek ieu. Sugan we urang kubukeun si Ahmad tah. Mun bisa mah kumaha? Ieu tahu. Anggap si Ahmad teh tahu. Heeh. Ieu wajak. Wajak. Heeh, disangguan. Atuh ngeunah dibelawakeun mah si lain mah. Sugan aing. Oh, kitu wajak we tuh mah nu kitu mah. Dikeun we. Ayo geus ah. Si urang tangan si Ahmad teh. Orkes bos lah. Kawan nanti eta bos eta. Puk deui kan. Tah, Dang. Biasa nama ogut di dieu teh jeung si kontet. Sok menang si duit beureum teh. Naon oh teh? Naon Tuh sia mah. Abi dewek ngomong kadenge teu. Oh, gitu we. Kitu naon kudu pugu kudu jelas atuh. Jadi, gitu lah. Si lain mah. Tapi sugan mudah-mudahan. Poe ayeuna aya nu ngalewat ka dieu. Oh, gitu. Tong kajo oh kitu atuh dekeun heula. Kumaha pacik mah. Urang cairkeun tah si duit beureum teh. Kudu cair poena mah. Soalna tadi kan menang 100. Kudu cair deui duit beureum. Beres aya kitu mah tuh nya. Nah, naon nu beres? Duka tuh. Aing. Tungguan. Nah, karek diomongkeun. Naon? Kang Ugut, Kang Dadang, Cesi da ka mana ieu? RT. Rek naon ka RT? Can apal Kang Ugut?
Di dia teh di kampung orang teh keur usu maling sendal. Yeuh, sendal esi jebani nu alus nu orang nyoy anyar keneh eta leungit dipalik. Cana Ceu Mimin. Bisa itu cemano keur namu diteun esi. Sarua sendalan dipaok. Kumaha sok carana. Biasana kalau kaajaan senal cenah. Pan kitu bieu teh. Oh, iya. Oh, dadang mah sanger ieu mah. Jadi kumaha solusina ieu solusina. Nya puguh ieu bade ka Pak RT bade nyungkeun solusi kumaha carana ieu seueur warga anu kamalingan sendal. Esi teh bade laporan. Teu kudu ka Pak RT atuh Cek Esi mah. Masalah sendal Cek Esi warna naon eta? Warna gandola aya kembang-kembangan pokokna mah alus anyar keneh herang. Oh, anu aya herang-herang buru nyai buru cak kulinong. Kitu. Nyaho kapanggih we ku Ogut jeung ku Dadang. Pangneangankeun kitu ku Kang Ogut. Apa nih eta? Dang siap dang? Siap. Naon? Aing piduiteun. Nah, pokokna mah serahkeun ka Ogut jeung ka Dadang. Tapi aya syarat. Syarat naon deui? Apa meunana neangan teh kudu make bensin aja kudu ngebul kudu ngopi kudu ngocekeun atuh 20 kali ya, Pak. Aneh. Si duit beureum. Nah, eta dah. Cing atuh cing karunya ka esi nya keur maranda urang mengusahakeun duit di mana? Dang, rana dang. Naon ge ya? Sia mah anger. Pokona mah nyaho aya eta sana Cek Esi lamun percaya ka Ogut jeung ka Dadang. Nyaho beunang eta sana. Ira kemalingan sih. Sepoe kamari. Kamari tuh, komo urang naon cek baheula mah urang tangankeun naon sih teh. Pokona mah gitulah. Lamun percaya ka Ogut jeung ka Dadang. Saya tongnya yakin ieu teh. Pokona mah Cek Esi mah duduk santai di bumi, senang nyaho ngingkik dah. Ya, Dang nya. Ya, tuh, saur Dadang oge gitu. Si duit beureum ieu teh. Kudu ngarti we atuh kana tetekon. Tapi kayak heula, ieu duit salembar-lembarna tuh kumaha? Kakang Ogutkeun sih kumaha? Keun dan rezeki mah bisa diteangan. Ngan eta sana kudu balik deui, Cek. Dayaan we Ogut mah. Ridho ya ikhlas. Insyaallah ikhlas. Nah, sekarang mah Cek Esi antosan di bumi. Cenah nyaho balik deui, pokona mah percaya ka Ogut. Bener nya. Aslina singsung hidem. Esi tinggal duduk manis gitu. Sendal nyaho-nyaho geus aya deui. Urun nyung. Eta pisan. Kamu henteu pokoknya mah diantos pisan Kang Ogut. Mangga. Nya, hatur nuhun nya. Mangga sami-sami. Tuh, nya. Bener tuh. Percaya ka Ogut. Geus mayar hutang deui wae ieu. Lain mayar hutang, aduh. Eta teh Cek Esi teh leungit senang, muluhan ka orang duaan. Oh gitu. Jadi anak urang kuduan kudu neangan senang. Bagi dua teh. Bagi dua. Ayo. Aslina? Ayo. Ayo kajang, ayo. Bos, tah di tempat ieu pisan ieu. Si Jaja Solehudin teh ku aing di kitu tah. Benar bos, sugan we ayeuna atuh si Ahmad ge sarwana teh tah. Tempat ieu mah kemenangan buat kita. Wah, tempat keramat bos. Lain kalah ka ngomong sok buktikeun ayeuna hareupeun urang. Ser. Nah, siapa takut? Sok teangan ayeuna si Jaja jeung si Ahmad nah. Oke. Ayo. Sugan atuh bos lah. Si Ahmad teh siga si Jaja kamari lah. Geus teu kuat hayang ngawajak aing. Aing teu kuat hayang ningali Saria lah. Ulah wakas suka seri Kang. Urang buktikeun. Dina poe ieu, dina pertarungan ieu saha nu bakal aya. Si lain kita mau balat. Tila ku aing bubuk di dia bubuk tah si eta teh tah. Heeh, kebeneran si lain mau balat euy. Jadi kapoknya. Lamun si lain eleh aya nu mawa. Izin Kang, kamu abdi ngabalas dendam Kang. Kamu para preman-preman anu dua ieu terutama Kang. Sampean abdi Kang botosna. Mangga, Muhammad ulah kajurungku nafsu manja. Sok. Nek maju deui. Kudu kakapok si eta we. Ku dewek nu kieu mareng. Siap, bos. Sok kaseur carios Kang. Mangga urang cobian deui Kang. Siap. Izin bos. Jika udah betul si lain euy, Mat. Mangga Kang. Udah siap. Ten bos. Sok.
Siap? Siap, Kang. Siap. Mana? Woi! Sok. Jago si Lain mah, oi. Nak bulah si Lain kali. Oke, mau urusan apa? Maju, Bos. Mak, bade hiji-hiji, bade sadana mah. Maju heula. Silakan. Ring. Lawan. Si Lain. Pada gua tamu, ngomong latihan poli semua. Bos. Elek si Lain kayak nama lah. Maju. Siap. Bos. Insan apa nih, cewek? Awas. Bantu si Mas Reng, udang. Mana Reng? Lengit, Reng. Wah, kawang-kawang gitu, eh. Aduh, weh. Kieu carana mah aing kudu guguru deui. Moal balik ieu mah. Ayo, Bos. Guguru deui ah. Ya. Alah, nah lah lompatan kitunya. Alah si bo eta maling sendal teh meureunannya. Kieu carana mah kudu bebeja langsung mimin kudu laporan ke RT jeung ka warga. Heuh bener. Ayeuna. Aduh, pakeh teh. Jalan teh sugan teu buntu. Ai Bos, teu balik atuh mau jalan kana buntu. Bawa jalan yang sesat, aduh. Pan sidik apa kayak teh. Aduh. Silat lo, Bos. Bari ngarasakeun ya. Sok kali. Si Lain mah dewek heula tuh. Tah, kalau resahan ieu mah. Kang Obut, Kang Dadang. Aya naon, Min? Mimin tadi ningali preman tiluan. Barat onyok banget na teh. Jika nama geus meunang gebugan, eta siga nama tukang maling sendal di lembur urang teh ya. Oh, Mimin oge kalenggitan sendal. Ih, nya panan sadayana orang dieu mah lalengit sendal teh termasuk Mimin. Waduh. Bisa ada ka mana ayeuna? Urang laporkeun ka Pak RT yuk ah. Cuman Isina Pak RT ieu. Dengekeun atuh. Lain istrina Pak RT. Ceu Mimin teh leungit cenah dek laporan ka Pak RT. Ngerti? Henteu. Aing. Ku cenah kumaha, Min? ayo ah, urang laporan meungpeung hanet keneh. Ayo, Min. Ayo. Iya, Min. Ketrok, Min. Sampurasun. Rasul. Ah, itu si RT-nya ieu teh. Sampurasun. Sud.
Sampurasun. Pak RT. Aya teh itu nya. Lu kacik cobian deh. Dah, ketok dah. Sampurasun. Sun. Sampai. Dah. Aya Min, tenang Min. Kang Ogut, Cemimin, Kang Dadang. Kang Dadang itu Kang Dadang. Mohon Kang Dadang. Aya naon cik asal ruas kieu teh. Ah, kieu Pak RT. Min, jelasin tuh Min. Iya Pak RT. Tadi teh kan mimin teh nuju jalan-jalan. Mendakan tiluan anu preman teh agen anu biasa berkeliaran di kampung urang. Beraronyok banget na teh. Siga nama eta anu maling sendal teh da jiga nama eta oge meunang ngagebugan keluarga. Gitu Pak RT. Ke. Emang Neng Mimin tos ninggal sebenarnya eta ulah nuduh sembarangan. Kedah jelas heula percisna kumaha eta teh. Ih, nya Pak RT, sidik jelas-jelas pisan mimin teh ningalikeun kieu kitu eta bararonyok lalumpatan kitu siga nu sararieun jelema teh kararitu geningan Kang Ogut. Kayak moal semata-mata tuh jelema juga lalumpatan kitu siga nama sararieun manehna ge. Bener Pak RT, bener cek Mimin mah. Tah ayeuna mah kieu laporanna tos ditampi ku Pak RT. Tah ayeuna mah urang sulusuri heula. Mudah-mudahan malingna tiasa kapendak, kampung urang aman. Sadayana insyaallah ku Pak RT bade diselidiki heula sareng diselusuri. Nah, gitu Pak RT. Mun kitu we heula ditampi Kang Ogut sareng Cemimin Kang Dadang. Atur nuhun atuh laporanana. Sami-sami Pak RT. Nyai kitu urang Min. Dang. Hayu tuh urang cabut lah. Pak RT di kantor teh. Ya tuh mangga. Soalnya itu libat tos kantosan. Oh, mangga tuh mangga. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.